cicing maneh. Maneh kudu etanya kadunungan maneh kudu naon teh sora sing halus lamun dikongkurkeun teh. Yo, mana kenaon? Astagfirullahaladzim. Ngawapan manuk tuh kuat terwasion teu dihakan. Astagfirullahaladzim. Kapan ku aing ditungguan di ditu. Gimana? Kita ngalanuknya di mana? Eta tong mah budak, aku ngeracik mah bisa dicocorongit. Aing ngacik mah budak teh ngabaung dilewehan ku maneh yang jajan Gua ngalangan jalan. Awas. Itu ka mana? Tong dilewehan ka inungan heula. Ka itu ka mana? Sieun leweh Ka itu. Menang nukia di mana? Hah? Menang nukia di mana? Di ditu. Di mana? Napun kaung. Tapi ting kita yang nabi teh. Pan aya nu ngagebrek-gebrek di situ. Manuk teh leupas ka dinya napun eta. Kurang teh digabluk ke beunang ieu teh. Mending kuncit, mending ingu, mending kumaha. Lah itu masalah kitu euy. Tetangga ka uing dia ngadat. Ngamuk dengekeun. Tetangga ngamuk ka uing dia. Wah, Hayamna leungit. Mana teh menang hayam di mana? Ieu teh hayam, lain manuk hayam ieu teh. Ku batur di teangan coba. Pan digeuleuh masaha uing-uing keneh. Atuh nyaho. Geura pajauh-jauh ayeuna leungit hayam geuleunang ka tukang manuk coba rek kumaha ban aing asa nyeri hate di kitu-kitu mah ku batur. Tuh nyaho da ieu mah. Ti ditu. Tina kolong tihanap di ditu tuh. Kangaranana hayam ye. Hayam ek diiuh diabur du batur teh nu ngurus anu ngaku. Heuh, meureun mantak diabur ge teu butuheun. Curang teh. Picok. Da urang mah hayam. Lah diabur teh lain kitu butuheun. Kita boga parabor akhir hayam keur maehna oge geus bingungeun pada mahar. Mantak kurang dicokot. Oke, itu bieu teh di paraban. Da urang mah karunya. Da urang ge hayang nyatu di kitu teh kurang teh. Keun teh nyatu. Teh sinun. Lain hayam beneran kieu cengcelengan nu kieu mah. Tah kitu geus dahar ku maneh pada ku hayam cengcelengan. Lan eta ngeunah teh urut kalomeran eta. Kalomeran di emam. Raos eta. Rawat cai pipis. Ampun aya. Astagfirullahaladzim. Lain teh kurung teh keur diomean deur gigiwing di bawah. Aduh, ampun. Lain coba. Naon? Ieu mah nya awina paronok ari dina jangkung. Kapan motif ngaranna oge eta dimotifkeun ku zaman ayeuna mah. Perumahan elit-elit ena ning minimalis semejarkeun teh. Teh mini. Malis teh kumaha aing we minimalis mah meureun gitu. Minimalis teh. Bae da asal hareupna we alus. Lekos jelema Ini lagi goyang. aja diputerkeun kieu. Urang sok inget kana bujur. Nah, aing kata bujur. Lain. Teu jaya. Heeh. Sarua gitu. We. Tinggali coba. Tuh ngajarkeun bohong. Sok urang puterkeun. Sok. Bener sarua. Gua aya magnetan nya. Coba kaitukeun balikeun. Betulna sok. Saya gancang. Bener sarua. Alah. Lain menang ide di mana kayak gituan? Lain aing kebawakeun burung di pikir mah. Anjir. Teh tuh radio itu ayo. Aduh, Tong pian. Bade urang teh hirup teh kurobah heureuy meureun nya. Ulah. Dan mikiran serius wae mah urang teh ningat berkah kumaha pikiran teh. Lain ari Mang Pian boga pengalaman naon? Pengalaman? Oba. Naon wae. Duh. Cepet kene atuh. Lain batu mah. Dina piring. Ibuhan saya mah teh ieu mah. Tutup rantang. Tutup rantang. Daripada anak emer gua aing cakian mau banyurkeun meureun. Itu teh mah. Masalah pengalaman baheula ngareng teh Mang Pian jadi kasir baheula teh. Jadi apa? Kasir leuh. Tukang kok koreh nu taneuh ning kasir gitu jangkrik kasir teh. Jaang, kasir hari tadi. Jaang urang. Bener ya Mas serius pas jadi kasir bank dia teh leuh. Tukang itu duit kasir. Aduh nya euy. Piceun toh? Lamot dieu hakan gitu. Tipis enak kaos.
Lain balat jadi kasir. Buah urut awewe kiri itu. Ada tadi duaan gitu ya. Geus kagok kan mah. Geus kagok asup. Tuh bubur ingkalan tuh. Balat jadi kasir dengan. Awewe lain nu kiina kelanan. Lain rek ngomongkeun kasir rek ngomongkeun ki ieu. Kira ari anu kieu tadi awewe lain duaan. Duaan sama tiruan gitu. Beda. Naon gitu. Karasa we beda. Kana naonna. Si eta mah. Abungna awewe nu kieu. Sumpah ingat cing si cebot geuning bari celengeu demi alo. Naonana? Beda. Beda mah embe jeung kuda. Beda. Cicing sia sing eling ene teh maneh teh keur di shooting. Lain kumaha syutingna euy. Sok kumaha teh. Soalnya kudu lupa hiburan mereka kieunya. Masa pengalaman ajeun ya meureunnya eta meureun ting dinya poho sugan baheula. Neng nanggogra tuh tong nyanyi gang kitu kudu rapat awewe mah. Kemana lalaki. Eta mun lalajo ieu ke bae. Resep beureuh tinggal di burung. Ise. Karurung di regan, burung jeung nu edan. Esa kumaha teh? Dinya nu burung, dinya nu edan, aing henteu. Isi eta mah licik. Baik mau. Teh jadi kasir ngitung duit baheula gitu. Oh. Atuh lain kasir nyurungkuy. Saya ge kasir nuteun duit teu lah. Aing orang petakeun contoh. Heeh, batur mah pan dihitung teh kieu ning. Ini tahu aku mesin nih. Ai di dinya ning beda cek batur teh cenah. Otak sepeun batur ge. Ya lu ngitung duit kieu ulah cara di bank nya. Krek. Sekian. Tahu ngitung. Ada HP misalkan di HP yo. Duit poe 200.000 asa teh desa. Sok. Misalkan HP yo nya yo. Di HP ngaranna HP-na Cak Tutu Perantang. Jajan budak bete aing lewe karunya. Dilewehan da. Karena bapak komputer ieu nya. Terus eta letah gitu-gitu ngarah naon teh? Ngarah ieu maksudna jangan minangka nama ngitung duit. Truk mun eta merenya. Pada jika jelema setruk nih gituan sarua tuh. Kok ngarah teh cepel meureun di lamot teh late meureunya. Cicing pan letah kudu dikacerokeun heula ka wangkong meureun mah. Tong ajakan wangkong berarti nya. Tong. Ngan jempling meureun mah rame unus. Bae, da urang mah. Cicingnya pokoknya mah. Tok. Ciga. Tah. Ciga. Terus Oke. Ieu mah minangka. Tuna teh kalkulator di BRI mah nya. Basa keur urang nyokot duit harita ukur minum. Ngi atuh nyaho. Oh, minum mayar talang. Minum. Keun bae da si teh meureun ari can aya kudu kumaha. Kumaha tuh? Trilik. Sabaraha? Sekian. Ari urang mah lain. Kan tukang sayur. Ari meuli 7.000-an, urangan 3.000. Masuk yang itu bisa salah. Urang teh dihitung. Rok. Letah ke ngilu kitu ngitung teh. Nyaho. Oh jadi kuletah meureun ngitungna meureun nya nya. Tuh. Rok. We kitu. Lain teh kapake ku nu boga bank teh. Berora bau sumut. Tanya teh matesan sok batur karek sapoe geus dipecat. Kitu meureun nya. Lain budak bieu cari ke mana budak ente. Di bebenyokeun bieu teh aya balon bieu teh. Balon. Balonna dibikeun pet-petanna ku uing kasedot anjir. Kira. Hah? Bae gitu. Sudah pet-petan balon. Kela. Ampun aing. Pantesan eueuh atuh. Lain Ieu kan atuh cilaka mah teh nyaho geuningan. Ya sarua teh jeung anu aslina nya euy tadi teh mana teh disadar tadi teh euy kurang katinca. Tah. Lain ka urang dia teh budak teh keur. Eta Yeuh balon. Kuburan upahan. Urang teh bakat bu amuk teh budak. Panyate goreng pisang ku aing di kitu legok teh ka dieu teh heeh. Si kakek kedem-kedem nih. Aku seorang urang teh euy tadi mah kuat ngomong teh. Ngamok ka budak ke. Aduh, ampun eta jadi tepung. Lain ada pengen teh urang unggul teh eling teh. Naon kitu? Sarua di dieu kitu. Eta tarompet di dahar. Lain di dahar teka haja teh ka hakang. Nongeng. Nongeng udah copot ka geus keluar merek biji. Atuh kumaha lah. Nongeng. Ai nongeng kumaha? Ieu tah. Tong dicawe atuh manuk piit. Keren naon nih kan nongeng wing?
Urang medol tarompet pan ge di sada moal gitu. Sok. Urang panasan heula. Supados le Sok. Ek dikeluarkeun? Ek dikeluarkeun? Keluar Sok. tutupan barudak ningalieun. Lah. Nah, jadi pijuli tukang tarompet teh. Tina liang aya sirom. Siram. Leung siram. Anu bau mah petik. Kopet saeutik. Ieu kitu teh Bau moe. teh mendingan pijul siram daripada petik. Bau bahabna. Paham? Bau. Pantes dia tuh orang ge keselak kokek. Jeung bangke hayam. Udah laku maneh tadi. Samping meureun aya. Capruk we nya hiburan teh urang teh meureun nya. Nya ge nu mayar Ciban we atuh urang teh. Aya keur kahareupna urang teh naon kitu nya. Lain mikir ka tukang-tukang ning urang teh nya sedih. Katakan namun sok heureuy geus sok inget ka tukang-tukang. Zaman baheula mah. Nya. Ieu mah pengalamannya saeutik meme beresnya ya. Urang mah keur dahar ku kolot di alas, dahar teh gur-gur, beas gur-gur ujung cau dihijikeun. Baheula. Kitu ge mucung-mucung henteu sawargna eta jaba ulah nyodok deui. Remeh kudu ieu aya nama lain. Barudak aya nama. Mayang dong jeung anu. Jadi maksudna aya nu modern. Begitulah berjeng hese ya Allah ya Robi. Mudah-mudahan we jelema ayeuna sing areling lah gitu. Sing saladar ulang ngarasula da teh anu prihatin kieu teh. Lain urang hungkul sebenarnya mah urang pagawean ka nyawa anu ngaracik jeung dagang sayur pokona meureun nya. Heuh nyata. Ingat-ingat ka tukang baheula Mang Pian teh baheula mah goreng patut tur oleh baheula. Ena mah kasep. Ena mah anger kebon binatang. Ena mah leuwih goreng patut ena mah. Aduh, geus we ena mah daripada gitu. ngabodor teu paruguh ditana kitu nya heureuy teu puguh. Urang mah urang sirih ngadua lah. Tah, gitu mudah-mudahan kesehatannya urang sadaya. Kesabaran naon sababna kiwari mah ya Allah segala rupa segala hese. Coba penyakit di mana-mana, bencana di mana-mana nya. Penyakit di mana-mana, mudah-mudahan we anu kena musibah. Dina lagu mah di mana-mana. Naon teh kitu teh? Oh eta. Sok heureuy deui. Oh, di mana-mana. Di mana-mana. Di jero calana aya manuk erang sikina. Daripada ngacapruk geus orang balik. Kernaon gitu. Urang ngopi-ngopi. Yuk. Biar baca urangnya. Ayo turun dia. Dia habis banget, dia